Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kanca mitra sadaya, rerencangan abadi mana wae ayana. Masih di channel Ngawaos, ngabahas wartos nu atos-atos, mulungan ilmu ti pada batur, mulungan ilmu ti pada batur, dengan luang tipa pada urang. Ayeuna waktosna ngabujeng salah sawios tempat, urang ngonfirmasi piit ngendek-ngendek pasir jog-jog neureuy buah loa atanapi pacikrak mandi kiara di sumber anu sanes. Hayu, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak orang-orang hebat. Atuh kieu we atuh da ayeuna keur usum. Aing salaman. Hayong kieu. Ibu, perasaan saya kenal, Kenal wae ari kanu gelis mah. tapi garis-garis wajahnya tidak nampak karena tertutup, guys. Poho. Poho deui ditakol sia. Kanca mitra sadaya, wargina Abah masih di channel Ngawaos, ngabahas wartos nu atos-atos. Aya para tokoh Kabupaten Garut senior dalam bidang pergulatan. Ini ada Kang Risan Sugiasin. Ini ada mantan anggota parlemen. Wakil rakyat. Sekarang masih teh. Atosan. Iya tukang nyeunan anggota dewan ya. Di gedung DPR. Urang ngobrol seputar naonnya tadi teh. Teuing atuh. Babasan sepuh kapungkur. Piit ngendek-ngendek pasir jog-jog neureuy buah loa pacikrak mandi kiara. Salah menjadi apa? Nah, ieu geus direkam can? Oke. Kanca mitra sadaya, urang taros. Ieu salah sawios akademisi handal. Pak milenial terus da apal. Piit ngendek-ngendek pasir, pacikrak mandi kiara, jog-jog neureuy buah loa. Atawa singkat nama piit ngendek-ngendek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Naon si Pak eta? Jika nama hal anu teu mungkin. Hal anu teu mungkin, guys. Bener kanca mitra. Terus kumaha? Dina hal ieu ayeuna loba hal anu memang teu mungkin, tapi ketidakmungkinan eta bisa menjadi mungkin Apabila ada sebuah kerja. Oke. Terus Intinya adalah di sana. Jadi dina kerja. Kerja anu kumaha? Kira-kira Kerjaana anu rasional. Kerja keras. Pak, kerja kelas motongan besi ge kerja keras, Pak. Nah, terus sanes kitu kan, maksudna kerja keras didinya. Lamun kayang tangtu parang. Lamun kayang tang teu parang catet tah, lamun kayang tang teu parang bahasa anyar. Terus Itu ada artinya kerja keras. kerja keras, Kemudian anu kedua kerja ikhlas. kerja ikhlas. Kaduana Eta kerja ikhlas kumaha, Pak? kerja ikhlas teh anu sagarupna diuwihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dina tawakal. olahraga ibadah. Nu katilu Anu katilu kerja cerdas. kerja cerdas catet barudak tah kerja cerdas. Kumaha eta kerja cerdas? Kerja anu dimaksud kerja cerdas teh kerja anu kudu make kieu. Emutan pikiran. Ulah make tuur. Jadi kesimpulanana piit ngendek-ngendek pasir jog-jog beureuy buah loa teh memang sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa jadi mungkin lamun kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Versi Pak Risan Sugiasin, seorang akademisi anu tos malang melintang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana. Itu kasepuhannya jadi Pak bade nambihan Pak. Nah Bapak mah kieu-kieu bae. Itu ngangkat bendera bodas. Itu ngangkat bendera bodas. Maknya Pak. Aduh. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Ngawaos. Ngabahas wartos nu atos-atos sareng tokoh nu sanesna. Ilmu tipa pada batur, luang tipa pada urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.